Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Awas Ibu Asih Ki, uing teu mikeun siamun kitu mah. Si Keling nyarita di kaki buyut ireng. Tenang Keling, tong inget-inget di kadinya euy, wayahna ilaingan ukur bisa ngabandungan kana ieu kaayaan jalur Rampang. Ieu bagian dewek di lantaran si Keling nu boga pokal. Ki buyut ireng nyelang ngareret ka jalur Rampang harita teu loba nyarita sigana teh. Hate Ki Jayaraga sabenerna mah teu panuju kawilang kasinggung perasaanana ku sikep jeung caritaan Ki buyut ireng. Tapi Ki Jayaraga kapaksa nahan getaran rasa kateu panujuanana dirina teu miharep upama nepikeun ka kudu aya ributan, sokomo lamun nepikeun ka patelak ngadu kakuatan jeung Ki buyut ireng. Nya, upama memang Ki buyut ireng panasaran taya bayana. Ayeuna bisa ningali anak kula anu memang geus ngayak-yak taya tanaga. Ngan ukur tinggal renghapan anu nandakeun dirina masih keneh hirup. Mangga, urang tingalian ka kamarna. Palik kaler pun anak teh Ki buyut. Ki Jayaraga jeung nangtung dituturkeun ki buyut ireng, si Keling mah harita teu milu ngan ukur ngomong we tujukeun ka Ki buyut ireng. Uing mah di dewe ya? Keuteng apa yo? Di dia lo pada hareun yo. Sampai maneh ningali awewe malah ka itu. Uing mah di dia we jeung Ki Jalunya. Si Keling ngareret ka jalur Rampang pugu ari hate mangga geremet jalur Rampang teh. Kawilang eueuh pangajen jeung dianggap sasama ku si Keling. Nu tangtu kayan seperti kitu teh teu bisa ditarima ku dirina. Waktu Ki buyut ireng jeung Ki Jayaraga geus eueuh ditepas, jalur Rampang muncereng ka si Keling. Tapi si Keling lain budak biasa teh sieun ku puncereng malah kalah kaseuri bari nyarita. Maneh kunaon sia kalah ka muncereng ka uing euy? Ama ka uing maneh. Tong kitu sia maneh euy. Pan maneh teh anakna Ki buyut ireng len. Tong nganggap musuh sia kawing ke jalur Rampang. Uing mah moal sieun di puncerengan euy. Kalas ka budak leutik maneh mah euy. Jalur Rampang pugu we nepikeun ka nyiak beureum beungeutna malah kekerot huntunanahan amarah. Tapi jalur Rampang anu ukur bisa nyarita jero hatena bari ngabalieurkeun beungeutna. Jadah teh. Ieu budak nu ngaran si Keling teh belegug jeung jumago sia. Lamun seug teu aya hubunganana jeung bapa aing dipodaran si anak kucing teh yeuh. Aing kudu neangan akal sangkan ibu dak kojor ye, bapak aing kudu pindah deui perhatian anak ka diri aing. Teu pupuh kalak karek ngangkat murid ka anakna si Rawing nu jelas musuh satru kabuyutan aing. Sanajan pikeun ka modar aing moal waleh nyeri ieu hate ku nu ngaran si Rawing. Bapana si Keling setan teh. Kalah kanjeng serikeun tah ka aing teh. Lamun eueuh bapak aing diwejak sia ku aing tah. Si Keling mah jongjon we, hati tarua braeb kana rupa-rupa opieun anu memang nyampak di dinya. Lapareun kawas nama sedengkeun Ki buyut ireng jeung Ki Jayaraga geus aya di jero kamarna Marwati. Sanajan keur dina kayan gering ripuh pangawakan anu begang tur beungeut anu kayos haropak, tapi kagelisanna Marwati memang tetep masih ngalangkang dina keuritan beungeutna. Da pugu ari kitu teh mah Marwati kawilang bentangna pikeun lembur kalinggana. Ki buyut ireng merhatikeun kayan Marwati malah make jeung nyepengantaran jeung pigelang leungeun Marwati sagala rupa. Terus ngareret ka Ki Jayaraga bari nyarita lalaunan. Bener-bener penyakit aneh ya anak ilain teh Jayaraga. Awakna teu panas teuing siga nu sehat tapi aya kakuatan nu ngarasu kana anggota bagian jero nu ngajadikeun ti poe ka poe ruksa kayan warugana. Cukup Jayaraga. Tetela memang geulis geuningan anak ilain teh. Ayo keluar ah. Ayeuna mah urang badami leuwih asa. Ki buyut ireng ngajakan Ki Jayaraga keluar deui ti jero eta kamar. Pugu Marwati mah geus teu malire deui kana kayaan sigana teh sasatna geus teu panceg deui kasadaranana saking kuparna-parnana panyakit anu nyanding dina dirina. Ki buyut ireng sorangan kudu ngaku dina hatena dirina nu kawilang nyangking rupa-rupa ilmu upama maksakeun diri ngetrukeun ilmu pikeun ngubaran Marwati geter batina geus ngabejaan jelas moal mampu pantes Ki Jayaraga meunang pituduh gaib pikeun diubaran ku kembang pancawarna. Sanggeus aya ditepas imah deui Ki buyut ireng sila deui diuk gigigireun si Keling di tempat anu tadi. Si Keling ngareret ka Ki buyut ireng bari nyarita. Kumaha geus ditingali ku maneh Ki euy? Gelis tah anakna si Jayaraga teh.
Mane mah hayang keneh kanu geulis geus aki-aki teh pek sia. Ki Buyut Ireng ngacungkeun jempol leungeun ka tuhuna bari nyerengeh seuri leutik bari terus nyarita. Iye mah geuling euy, jajakan dina kayan gering masih keneh aya kageulisanana komo lamun cager. Aduh, komo lamun cager. Nah, komo lamun cager. Meni kitu ih sebelahnya. Nyalina mah aki-aki teh resep ka arewe euy. Nu matak ilaing kudu nepikeun ka hasil menangkeun kembang pancawarna, Jang. Nyawing moh atuh ini curangan mah. Ngeunah ting maneh atuh euy. Uing ka Gunung Halimun terus maneh di dieu nya. Teu aya we dot kriningongna. Uing mah sangeuk teuing ari kudu capek sorangan mah. Maneh kudu miluan euy. Apaan maneh ke nu kawin jeung anakna Ki Jayaraga oge bener tuh. Dasar aing mah mung sorangan mah teu aya we dot kriningongna. Tak dewek bakal milu ini keling. Ilaing teu kudu salempang urang ini babarengan jeung dewek keling. Ngan ke dewek aing rek nyape ieu anak dewek Jayaraga si Jalurampang. Najan nya geus badot kieu tetep we ieu teh anak dewek euy. Kumaha bisa kira-kira na upama dewek mihapekeun si Jalurampang di dieu. Salila dewek jeung si keling init ka Gunung Halimun. Ki Buyut Ireng netep seukeut ka Ki Jayaraga. Ari Ki Jayaraga katingali ngahulang sakedeungan puguh we, bet kurang sopan jeung teu dina tempatna upama dirina harita nolak kana pamentana Ki Buyut Ireng. Gancang Ki Jayaraga ngawalon. Nah, taya bayana Ki Buyut. Kula teu ngarasa kabeuratan upama ieu Jalurampang milu cicing saheulaanan di dieu. Ari sabab Ki Buyut Ireng jeung Jang Keling miang teh pikeun kapentingan kula mangsa neangan kembang pancawarna. Jadi tangtu kula oge kudu ngarti kana pamenta Ki Buyut. Heuh syukur lamun kitu mah euy, ta Jalurampang ilaing wayahna milu cicing heula di dieu euy. Dagoan datangna dewek jeung si keling nu bakal neangan kembang pancawarna di Gunung Halimun. Kumaha daek ilaing cicing heula di dieu? Kira-kira moal ngaganggu upama kula milu cicing di dieu Ki Jayaraga. Upami sakirana andika kabeuratan kula leuwih hade neruskeun di lampah. Ki Jayaraga gigideug bari ngajawab carita Jalurampang. Teu kabeuratan ceuk kula ge Jalurampang. Ngan lantaran kula teh na boga anak gering hampura upama teu disan maturan sakumaha mistina. Ngan ke aya badega-badega kula nu bakal maturan sakaligus ngaladenan kapentingan andika. Ki Buyut Ireng ngareret ka Jalurampang jeung Ki Jayaraga bari terus harita nyarita deui. Monggeus montong loba pambolan lain-lain deuleu sia Jalurampang. Untung saku ge panggih jeung dewek, lamun teu panggih jeung dewek nakarak baeud sia. Manggeus di dieu heula sing beunang dipernakeun ku dewek deuleu. Si keling milu mairan caritaan bari ngareret ka Jalurampang. Geus kolot mah sing beunang diatur atuh euy. Bandel ieu mah si Jalurampang mah ki. Tadi ge kawin ka kamolototan euy anjing teh. Mun cereng kawin, marukanan si keling sieuna di pencerengan. Allah, dot kirning nong nawe di ditu na euy keur aing mah sieun kumpun cereng mah. Sorry. Doki. Ki Buyut Ireng nepi ka ngengke seuri duka ting kunaon hate dapat ngerasa suka nakeranan gadenge caritaan jeung sikepna si keling bet asaja nante sajalan jeung jiwana. Bagus ya, keun bae keling. Da bugu ari hate ambak ari hate mah ambak merengan kai laing teh euy keun bae ari teu naon-naon mangan ingetkeun ku laing Jalurampang. Upama mau coba-coba gayakeun tindakan nu kurang hade ka si keling, ilaing kudu harupan jeung dewek Jalurampang. Kali. Jayaraga ayeuna dewek rek nanya di ka ilaing. Ira dewek jeung si keling kudu miang ka Gunung Halimun. Nu tangtu belain waktu sakedeung pikeun lumampah teh euy dewek minta bekal anu cukup. Ilaing sorangan nya sakumaha jauh na lampah nu kudu disorang. Beres. Beres soal eta mah Ki Buyut. Kula geus nyiapkeun sagala rupana. Malah memang sakuduna mah leuwih gancang leuwih hade lumampah ka Gunung Halimun teh. Sabab bet mata kuatir ku kayan anak kula sok sieun teu kabulu-kapuluk
umurna Ki Buyut. Hade lamun geus disayagikeun keur bekal katut kaperluan nu sejenna mah. Ngan ingetkeun ku ilaing Jaya Raga, ulah coba-coba jalir janji deuleu. Marwati anak ilaing cager, mangka dewek nu bakal jadi salakina. Sarta dewek jadi minantu ilaing nu boga hak waris kana raja kaya ilaing. Upama cidra mangka nyawa ilaing bakal ngalayang kudengeun dewek. Kaharti upama seug Ki Jaya Raga tacan nyahoeun ka Ki Buyut Ireng matang tu bakal nindak ka jelema nu kumaha nyarita kitu ka dirina. Tapi Ki Jaya Raga kudu mampu ngadalikeun diri, manehna memang sadar Ki Buyut Ireng lain bae mibanda ajen tahapan pangarti anu jauh di saluhureunana. Tapi dina hal pangalaman oge memang jauh nakeranan. Sasatna guruna Ki Jaya Raga sorangan kungsi nyarita, yen pangartina Ki Buyut Ireng eueuh anu mampu mapakan kajabit ti Eyang Nur Alam. Kula ngarti kana naon tulisankeun ku Ki Buyut. Tur dina pikiran kula eueuh saeutik pikeun cidra tina subaya jalir tina janji Ki Buyut. Euy syukur lamun kitu mah euy. Atuh lamun kitu mah isukan suburang miang nuju ka Gunung Halimun keling. Kumaha ceuk ilaing keling? Si keling muncereng ka Ki Buyut Ireng. Ingetanana jadi kahudang deui kudu jadi indung jeung bapana. Si keling terus nyarita. Mane mah kitu Ki euy. Jadi loba ngawadul kawing euy. Cenah urang teh neangan Ibu Saraswati jeung Bapak Wing tapi isukan kala ka Gunung Halimun. Lieur aing mah jadina. Lieur aing mah euy. Ari maneh kumaha lieur teh Ki? Lain lieur keling, tapi dewek memang boga pikiran sejen euy. Artina urang teu leum bari nginum cai sakali indit dua pagawean bisa sakaligus dilaksanakeun ngarti. Hai, maneh mah sok ngali lieur euy. Memang urang kudu kokojayan make jeung kudu teuleum sakala rupa. Hah, maneh mah mabok berenang. Eueuh dap kirininong nah. Hai. Dengekeun keling. Ayeuna urang bari miang nuju ka Gunung Halimun, tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing mah terus euy. Jadi lain teu kudu ngarasa salempang urang tetep neangan laratan indung jeung Bapak ilaing bari miang ka Gunung Halimun. Sanu nyaho jeung indung Bapak ilaing panggih? Hah? Sanu nyaho? Marukaneun. Pokoknya masaninya bakal panggil. Oh gitu euy. Ngerti atuh lah lamun kitu mah euy. Nya jadilah mun kitu mah Ki euy. Tapi awas sia maneh ulah ngabohong sia kawin sia euy. Kenapa dewek bake ngabohong geuling? Ari sabab dewek sorangan hayang buru-buru bisa panggil jeung Bapak ilaing geuling. Sabab dewek hayang kira bener-bener bisa ngangkat murid ka ilaing sakaligus nurunkeun ilmu dewek ka ilaing. Ngarti? Nya ngarti Ki euy. Sok ayeuna mah mending keneh daang heula we Ki Jaya Raga. Beuteung we lapar euy. Aduh ai mah teu lapar. Ya mah yeuh, beuteung lapar nyaan lapar euy yeuh, can dibere daang yeuh. Aduh ngopi mah teu wareg geuningan euy. Anger we asa candaang keneh candaang keneh euy. Lah, ieu mah kana dahar we atuh mending indit we. Aduh, punten we euy. Teu aya dot kirining nong. Nah kudu indit ayeuna mah heula dahar. Ki Jaya Raga nepi ka seuri ka si keling kituna teh loba kerung sabab ngabandungan caritaan atau obrolan si keling jeung Ki Buyut Ireng loba anu teu kaharti. Ari kitu teh mah teu matak aneh sabab memang teu nyaho kana jujutan anu sabenerna. Geus kitu mah Ki Buyut Ireng jeung si keling katut jalur rampang dihormat ku Ki Jaya Raga. Sarta nepi kana putusan yen dina poe isukan wanci subuh si keling jeung Ki Buyut Ireng baris miang nuju ka Gunung Halimun. Sedengkeun jalur rampang saheulaanan bakal milu cicing di imahna Ki Jaya Raga. Mangsa wanci peuting datang antara pribumi jeung si keling katut Ki Buyut Ireng terus gunter ngarobrol deui. Ngan jalur rampang nu katingali teh loba nyarita teh, da pugu dina hatena mah tetep ngagremet banget teu ngarasa suka ku si keling anu bakal dijadikeun murid Ki Buyut Ireng dina harti anu bakal ngawaris sakabeh ilmu jeung aji pangarti Ki Buyut Ireng. Papaes peuting marengan kana renghapna jeung geteran kahirupan anu aya di pilemburan Kalingga. Pangpangna Ki Jaya Raga anu kaenteupan ku rasa pangharepan si keling jeung si Buyut Ireng baris hasil mawa kembang pancawarna piubareun anu jadi anakna. Peuting ganti jadi beurang sinar sinangling nembus sarta muraikeun pepedut hideung nu tadi peuting jadi lalangse.
Manuk ricit di sarada ngabagiakeun sinar sang surya nu gumebiarnya angan jagat guana panca tengah. Geus 2 poe Saraswati aya di imahna Ibu Ratimah malah katingali harita tiluanana gunter ngobrol di tepas imah. Untari pangpang nama anu ngarasahan jelu hatena sabab tutas panca kaki jeung Saraswati bet beuki kanyahoan yen awewe ngora anu ditulungan ku kidirina teh tetela pamajikan si Rawing geuningan. Duh, abdi manyang kalintang pisan hanjeluna puguh ce Saraswati. Ari margi Kang Rawing sangem abdi oge anu nulungan sareng anu ngabebaskeun diri abdi tina cangkreman jalma-jalma nu hianat sareng delaka ka abdi teh ce. Ibu Ratimah oge kadenge kedah lisan. Nyana atuh bet meuni siga nu meunang ngatur kitunya. Pada upama Jang Rawing ulah sinawa kamiang manyai meureunan bisa tepung sareng Nyimas Saraswati. Sokomo mama Nyimas terus terang we ngarasa kautangan budi ku tuang raka teh. Margi upami teu ditulungan ku Jang Rawing dah duka kumaha nasib ma oge jeung si Nyai. Saraswati narik napas panjang. Dalah sanajan manehna oge sarua ngarasahan jelut nu lain di kieuna, tapi Saraswati gancang sadar kana kaayaan. Da puguh memang geus kitu jadina taya hartina dirina ngarasa terus-terusan kudu hanjelu. Rupina mah dacan waktosna panginten abdi kedah tepang sareng jadi salaki mah. I Untari, nah kantos nyaurkeun Kang Rawing bade teras lumampah ka mana? Numawi teu nyaurkeun ka mana-manana puguh ce. Nanging anjeunna nyariosna teh bade milarian putra sareng garwa, kitu we nyariosna ka abdi mah. Kang Banteng sami diteu nyebatkeun ka mana-na bade lumampahna teh. Saraswati ngabagi paneutupna ka Untari jeung Ibu Ratimah. Kawilang untung oge pikeun Saraswati sabab lumpat sakalumpat lampet na kerta naga poho di kacape dibarengan kunahan lapar nu akhirna dina puncakna nepikeun karubuhna kapiuhan waktu rek mentang nginum ka Untari nu kaluar ti jero imah. Kituna teh lantaran Saraswati saking kusieun-sieuna ka udag ku jalur rampang. Teu lila Saraswati kedah lisan. Abdi sakali nganuhunkeun ka ieu Untari kali oge emah di dieu nu tos kersa nulungan abdi kurarosan matos waktosna abdi oge neraskeun lampah ieu teh mah. Ibu Ratimah netep ka anakna. Untari surti terus harita nyarita. Ari sangem abdi mah engke we heula atuh ci Saraswati. Upami salira tos leres-leres pulih deui kasehatan. Margi ngupingkeun lalakon sareng pangalaman Saraswati, sarupi kitu mah duh abdi teh bet ngiring prihatin ce. Teteh lagi dengan istri teh memang kedah tiasa ilmu bela diri upami kitu mah nya ce. Katingal pisan tur kaperyogi pisan. Saraswati nu tos luhung ku ilmu tetep dengan masih kene seueur gogoda sareng bahaya. Komo ka abdi panginten jalmi teu tiasa naon-naon ce. Saraswati netep antep ka Untari bari terus nyarita deui. Ilmu bela diri memang teu bisa jadi jaminan pikeun salametna hirup urang di Untari. Nu penting upama lampah dina jalan anu lempeng. Asa piraku urang make kudu cilaka, kitu ari ceuk eceuk mah. Nanging emutan teh abdi sakawitna mah bet hoyong ngeuneuleman ilmu bela diri ka Ceuk Saraswati. Ari margi karaos geuningan ku abdi ari teu tiasa naon-naon mangan ukur dihina sareng dikakaya ku jalma nu ngarasa gagah jeung leuwih kuat batan urang. Janten pamit teu kaabotan mah abdi teh gaduh maksa hoyong guguru ka Ceuk Saraswati. Untari dariakna keranan dina nyaritana malah dibarung ku pangharepan anu bener-bener sigana teh beda katingalina ku Saraswati dina teutepanana. Saraswati ngahuleng bari nyarita jero hatena. Lamun aing neruskeun lampah tacantang tu kudu ka mana di kudu indit maluruh nyusulan Kang Rawing. Ninglik dina caritaan sarta dina teutepan Untari jelasnya bener manehna teh boga niat hayang neuleuman ilmu silat pikeun bekal hirupna meureunan. Hanjakal nyaan bener-bener hanjakal Kang Rawing make buru-buru indit tapi geus kitu we meureunan kuduna malah aing oge sigana bae sabagian tina lamaran kahirupan aing make aya wanojan wayang guguru sagala rupa. Emang bener caritan Untari cacakan diri aing nyangking pangarti ilmu bela diri tetep we teu waleh meunang gogoda jeung cobaan. Komo lamun polos teu bisa naon-naon meureunan. Untari netep dipinu pangharepan ka Saraswati bari terus kadenge nyarita deui. Kumaha Saraswati? Ditampi pami abdi sejak guguru ka salira Saraswati. Margi karaos ku abdi upami janten wanita biasa mah teu boleh janten korban jalma-jalma nu telang sareng rumasa dirina kuat sakumaha nu karanapan ku abdi geuningan ceuk. Ibu Ratimah oge nyambungan carita nu jadi anakna. Ari emak mangan ukur bisa ngarojong caritaan hidup Nyai. Sabab eta maksud teh memang kawilang hade ngan urang moal bisa maksa. Margi Nyimas Saraswati oge masih kene aya kepentingan anu liana tangtuna oge.
Saraswati narik napas panjang, bet jadi eleh deet asa henteu tega upama nepikeun kanolak kana karep kahayang Untari. Sokomo lamun dipikir masa najan ngan ukur kakara 2 poe aya di dinya. Tapi Saraswati ngarasa kahutangan budi da pugu lamun teu ditulungan ku Untari mata can tangtu dirina ayeuna pulih deui ka ayanana, sasatna kalaparan jeung capek anu lain dikieuna. Akhirna Saraswati kedalisan. Ece bisa ngarti kana carita di Untari. Kandewi tiula ece rek mere gambaran yen neuleman ilmu silat teu gampang nyai. Malah kawilang kudu leukeun sarta tekun ulah bosenan ditambah kudu tahan uji dina narima latihan jasmani. Katingali paroman Untari jadi marah mai. Ari sabab sanajan Saraswati tacan negrakeun lisan anu mangrupa kapastian, bangsa nyanggupan kana pamaksudan Untari, tapi lisan anu dikedalkeun deui geus mere gambaran. Yen Saraswati teu ngarasa kabeuratan. Janten Saraswati nampi diri abi janten murid salira. Nuhun Saraswati, abi janji bakal tekun sareng leukeun moal bosenan. Naon bae anu kedah dilaksanakeun ku abdi luyu sareng aturan dina hal neuleman ilmu silat. Tangtos ku abi bakal ditumutkeun Saraswati. Nyaan gede pisan sumangetna Untari waktu harita. Saraswati imut ngagelenyu bet inget kana lambaran lalakon hirupna dina waktu katukang, di mana dirina keukeuh maksa menta dilatih ilmu silat nu nya silat ku Ki Durbala anu jadi bapana. Saraswati terus cuma deui. Ya lamun memang geus gembleng kitu mah tekadnya taya bayana. Ngan tangtu meureunnan ece teh bisa lila-lila aya di dieu. Ece rek mere bekal ilmu silat anu sakirana bisa dipake pikeun ngabela diri Untari. Nuhun Saraswati, abi teh setiasa ngagambarkeun deui ieu rasa kabungah ku cara lisan. Anu jelas salira Saraswati tos tampi diri abi janten murid, abi kalintang bingah sareng bagja ceuk. Urang mimitian latihan dina poe isuka nyai. Ngan ece amanat sakali deui ka Untari. Upama geus nyangking ilmu silat ulah boga anggapan geus mahiku pangarti. Sababi antara jago aya deui nu leuwih jago. Ngan saeutik kedena lamun diri urang boga bekal ilmu bela diri, tangtu meureunan bisa ngabela diri dina mangsana kacangkir bangban. Malah upama memang kadada jeung kaduga taya salahna lamun mere pitulung ka sakur anu ngabutuhkeunana. Ibu Rati mah oge katingali paromanana hegar marah mai. Milu bungah jeung bagja hatena sabab anakna Untari baris diangkat murid ku Saraswati, pawaris utama ilmu silat Mandehiang. Kadenge Ibu Rati mah nyarita ditujukeun ka Saraswati. Aturkeun nuhun ka salira Nyimas anu tos kersa nurunkeun ilmu ka pun anak. Atuh muga-muga we salira Nyimas ulah ngaraos bosen salami aya di dieu. Oge hapunten upami teh mah aya kakirangan margi memang di dieu mah sakieu buktosna Nyimas. Saraswati nutup antep ka Ibu Rati mah bari ngawalon. Abi nu sakedahna dihapunten Mama. Margi ku ayana abdi di dieu tangtos panginten ngarepotkeun kasadayana nu aya di dieu. Nu jelas abdi nu sakedahna nganuhunkeun kana panampian emak di dieu sareng pitulungna Untari. Kitu di antara eta obrolan. Anu saterusna dina poe isukan Saraswati bener-bener ngalaksanakeun kasanggupanana. Nurun waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng kiwari.